Asal ulah mihina, tapi ngajualkannya lantaran kebutuhan duit. Ulah deui nyebut yen abdi teh teu boga iman, nepi ka maot ge abdi moal
pepes ku panghianatan. Ayeuna maneh datang mentari hampura, moal bisa abdi narima. Mulang ding geura angkati payunun, teu sudi ningali maneh deui. Hidung mah tetep hidung, moal robah jadi bodas. Anjeun geus nakoreng kahormatan abdi. Sanajan diharupan hakim jeung di payunan kolot duananan, anjeun sumpah 7 turunan moal robah kaputusan kabdi. Cukup ku sagala bohong nu geus dipaparingkeun ka abdi. Di harapan panon maneh pura-pura, di tukangan kuring maneh uling jeung nu sejen. Moal bisa abdi narima deui. Mending geura angkat di payunan abdi, teu sudi ningali deui. Hidung mah tetep hidung, moal robah jadi bodas. Anjeun geus ngakoreng kahormatan abdi. Ajen geus ngomong teh fakta. Sanajan diharupan hakim Jeung di payunan kolot duanunan, anjeun sumpah 7 turunan moal robah kaputusan kabdi. cukup ku sagala bohong nu geus dipaparingkeun ka abdi. Di harapan panon maneh pura-pura bagar, di tukangan kuring maneh uling jeung nu sejen. Moal bisa abdi narima. Mending geura angkat di payunan, teu sudi ningali deui. Nya sakieu nyerina hate ku maneh, dipepes ku panghianatan. Ayeuna maneh datang mentari hampura, moal bisa abdi narima. Mulang ding geura angkati payunun, teu sudi ningali maneh deui.
nugas dipaparingkeun ka abdi. Moal bisa abdi narima deui, mending geura angkat ti payunan abdi, teu sudi ningali deui. Nugas dipaparingkeun ka abdi. Di harapan panon maneh pura-pura baga, di tukangan kuring maneh ulin jeung nu sejen. Moal bisa abdi narima, mending geura angkat ti payunan, teu sudi ning